Ya, aduh, pemasukan yuk. Iya, kan gajian ini duit mati. Pabrik tidaknya mengenahan, untuk diliburkan orang, kena corona, waduh, parusin ya. Ya, aing bawa Ayo duit sih ya 2000. Siarak 2000. Masa 2000, iya beraha doang. Itu eta sarua urang ge di lockdown. Boleh beas gitu kurang atuh ieu mah. Orang tuh bisa Masuk nambahan bisa, sama Kopi eueuh jeung meuli kopi. Di dia eueuh. orangnya sarua di lockdown oke. Eta aduh. Oh, Atuh ieu mah. Kayak anak Tuh muring kumaha geus sarua ieu. mah saya ge. Aing geus Urang eueuh geus kolor. eueuh, Kolor. Aduh, kumaha ieu nya? Eueuh, ja. Lumayan belas sakit ya, diterima banyak. Aduh, biasanya tuh orang balik. Ada ya. Itu dah. Oh, nginjem detail ya. Tadi aya perlu na doang ya. Oh. Kayak anak adik gampang lah. Siap. Ayo tuh nya. Oh ya, aja dong. Balik. Tadi ya datang cuma aya butuhna doang ya. Dari tanggapan maneh teh kumaha euy? Karena urang karena Sarua ge. Cuma kumaha deui posisi urang ge tiga kieu, Pak. Harusnya ongkoh, Pak. iya, Karena jelema pan beda-beda ongkoh, Pak. tadi tolongan karunya Batur ongkoh, Pak. tapi nasa ditolongan we ih ngalunja kayak gitu mah nya. Heeh, ngalunnya. Bener. Heuy, sia ngomongkeun aing bae. Geus menengah hieung. Yo sia itu ikas mah ieu tah. Dibalikeun ku aing duit. Aing ngomongkeun. gitu. Tah si Aldo tah. Aldo. Wah, dong si baturan aing lain. Kujures yang ngomongkeun dina tukang nae. Lain kumaha ya aing lain kitu Dan kitu kumaha sia? sarua aing oge di dia oge. Sarua gawe oge di lockdown. Sia datang nginjem kieu wae, datang ka dia aya butuhna doang. Sia mah loba bandahan apaan? Aing mah eueuh nanaon. Cuman ayam beda uang hiji. Anak kumaha aing eta uyuhan duit oge. Urut ngajual sesa taneuh sapeungki mah. Iya dari ya. Lama suka. Bang, bawa. Geus bung dah. Ya orang mah hampura bae, lamun kirana ieu mah lamun didinya satu nanti mah orang apa niatna teu ngomongkeun gitu, Pak. Bung jadi orang geus hieung geus kakang torekan gila. Anu mulai si Aldo tah. Para jasa budak tuh. Geus dianggap dulu siapa wae. Ikhlasnya nah ngomong terbaik kan. Yang geus mah teu mayar ya. Geus tukang cokot deui lah duitna lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenaraon nih dia deh? Biasa Ya, sih. Oh, lanjutan. Oke, nuhun Ji. Cicing, Pak. Barengung ya, Ji lah. Biasa di pikiran. Kumaha teu mikiranna coge Ji. Aina gawe teu meunang. Hendak keluar di lockdown jalan ditutup. Atuh duit kan, meureun ari teu gawe teu meunang duit. Itu sih, aina mah udah loba kan bersyukur. Udah lah di tukang orang, loba nu teu bisa dahar. Aku ya katimu dahar bae. Nya kudu nama urang kudu loba bersyukur kudu nama. Dia selalu dipikiran lah. Coba boga rokok teh aja, ngarokok ngarasepnya. Lu di tukang boga meureun coge mewek minta. Coba ngarokok tah. Oke. Cokotna ya ku Haji. Ayo koreknya mana? Rokoknya be. Budak. Sorry Ji. Maaf Ji. Rokok. Mangga. Lah lo pemikiran dunia dia. Siap Ji. Koreknya ya. Rokona be aya. Kopi nama eueuh ya Ji. Heuh nya. Mudah-mudahan be nya aya ngantereun kopi Ji. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kadang-kadang yang ngopi cenah. Kebenaran biasa Kang ya ngopi. Kopinya ya. Atur nuhun nya. Tak mangga. Ikhlas Iya. teh barana. Ikhlas ridho. Wes kita ikhlas. Ada Buat Kang. ngomong boleh ya. Nuhun ya Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mah ya. Sedukan ya. Mangga bae teh lah bae. Nuhun tuh nya. Naon. Assalamualaikum. Kan milik mama kemana-mana. Masalahnya perken kopi kan. Bener Ji. Udah loba bersyukur. Mungkin tuh anu nganterkan kopi. Kadel kan?
Ya bener Ji, bener. Ini ngomong-ngomong aja rapi amat. Peci aya, koko pakai, kunon handa pakai anduk Ji. Iya, poho. Orang baik kenal tuh. Ke sampingnya. Orang baik kenal ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan beng ya, yang nganteran kopi. Amin, amin. Amin. Datang Bang Mak. Ngomong aja rapi amat. Geus pakai peci, koko, kunon handa pakai anduk doang Ji. Iya, orang baik kenal tuh. Hah? Tempat samping ya. Ayo. Orang baik kenal ya. Tempat samping. Aduh.